Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul labziyu utawi iki ku urayan kang bangsa lafaz. Kunna nutiha fi zamanin nabi ay kunna nadfa'u zakat. Kisana ingsun sadaya iku ngawehkeun ingsun sadaya zakat ing zakat limustahiqiha kadue wong kang kabeh ing zakat. Agana fihim Rasulullah lanana ikut tetap ing dalam sahabat sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulu aliman bima kanu yukhrijunahu. Maka teman-teman sapa Kangjeng Rasulullah iku kang uninga kalawan barang kang ana ya sahabat iku ngetoaken ya sahabatu ing ma wa aqarrahum alaih lan netepaken atawa ngantep ya Kangjeng Rasulullah ing sahabat ing atase ma wa marfu'un hukman maka utawi hadis iku marfu'un marfu'man saking arah hukum. Sahabat mikeun zakat ka para mustahiqna nu dibikeun ku sahabat ialah so'an min ta'amin, so'an min tamrin, so'an min syairin, so'an min zabibin. Kangjeng aya didinya, tapi Kangjeng ngantep na Kangjeng jadi hukum. Ai ngantep na orang menjadi fitnah, ai ngantep na orang maridho na kana teu beres. Kangjeng Nabi mun aya nu teu bagus moal ngantep sahibu syar'i. Jadi Kangjeng Nabi ngantep jadi hukum nu mantap fahuwa marfu'un hukman. Tinggal dideleu bae dina kitab usul fikih. Kus kumaha cara-carana ngantep na Kangjeng Nabi adalah jadi hukum. So'an min ta'amin la ta'am fil asli amun fi kulli ma yuqatat. Coba ya saya pikir berat amat ya. Ayah aja maman sampai karena berat. Utawa ta'aming dalam masalah iku kang umum iku lima yuqadatu ing dalam saban-saban barang kang den gawe kekuatan ya mak. Ta'am eta adalah sumarambah ambalah umum di setiap kadaharan nusuk dipakai kekuatan. Naon? Minal handati nyatana saking gandum syair lan kacang syair wa tamari lan korma wa ghairi dzalik lan liyane mangkono syair tamri minal beras nyatana saking beras wa terigu lan terigu wal jagung lan jagung kang den lebetaken ing dalam karung goni kang plat ijo. Aduh, ditafsiran deui ku urang.
Allah geus atuh fa'at fima ba'dahu alaih minatil khas alam maka utawi ngatapakan na lapat ba'dahu kang tetap ing dalam sausina ta'am alaihi ngatasal ta'am ikut tetap saking atok khas alal am cek ahli nahu dina ucapan kangjeng tadi so'an min ta'amin au so'an min tamrin au so'an min sya'id lapat sabada ta'am diatafkan kana ta'am ia adalah at-ta' fil khas alal 'am wa qad kanat lafzatu ta'am tuzamalu fil hamdati 'inda al-itlaq lan teman-teman ana balaghat ta'am iku dan anggo ya lafzatu ta'am ing dalam gandum ing dalam nalikane den itlaqkeun nalika diomongkeun tanpa kaid bahasa ta'am sok dipake kana gandum hatta iza bila malah tatkala den ucapakeun apa lafaz izhab ila sauqi ta'am umaku sira maring pasar papanganan puhima minhu sauqul qumi maka den paham minhu saking sauqi ta'am apa pasar gandum di mana-mana diomongkeun saya berangkat los ke pasar ta'am ya duitna eta bakal dipaham pasar ta'am tersebut pasar gandum. Wa idza qalabal urbulan tatkala ngalin dia ba'urut nuzilal lafzu alai maka dan penggan kenapa lapas ingat si urub kutak-katik lapat kos kitu bae ge nya teu ngaji mah hese nu ngaji ge hese komo nu teu ngaji liana teu timbul dalil liana magola bal zinar lazubi kana khuturu wa innal yutlaq aqraba nazatuhna barang kang ngalin dia panganggo lapat ing dalem mak ngana opo Umaran tazamma ing dalam itlaq iku kang leuwih parek wa alaihi lan ingat tazamma zugar mazakarna atufat ta'am tadi liana magolab bazmalul labbi kana khuturuhu indal itlaq akrab pada magauta ta'am bil hadis khosum bil kumi iku kang tangtu kalawan gandum sahih lan nutekal sahih al-akhdhu bi umumi kungalap kalawan umum ta'am min ghairi takhsisin lahu bil kumi saking ora den tangtukeun kadal ta'am kalawan kumi lamun ta'am ditangtukeun kana kumi tanpa aya melihat keumuman atung kebakalna jelema anu berengakan gandum doang nu ngazakat anu ngadahar pare mah teu ngazakat ngadahar beras kitulah kutak-katik ahli usul fikih geus urang mah kuari teu kudu jero-jero kadinya mah hese ngaji teh lantaran teliti heula kebat ke umum ditinjau tina umum teh kumaha lamun make adat-adat kaumun kumaha lamun make segat-segat umum kumaha jadi keumumanana ditinjau aya anu min jatil umum teh ku adat aya ku karakter nah lamun geus kitu kan ieu urang kudu neangan heula bahasa-bahasa hiji nakiroh nuturun nuduhkeun kana umum dua isim mausul nuduhkeun kana umum tilu alil istigraq nuduhkeun kana umum setiap lapad anu umum ke bisa diistisna
kajadianna modal ku ambalaya tah ngaji lamun kos kitu tah ambalaya tah moal mahisaton tah moal mah tah mondok lamun kos kitu tah hiji atuh wal mausul min syagil umum wan nakira min syagil umum wal labdul marab bil istiqaq min syagil umum ayo terus ya urang dek nyaritakeun umum jang engke ngajatokeun hukum kaumuman ka mana ciri-ciri kaumuman kumaha alah tah nu mantap kararebel mondok di beusisia ngomong cenah ulama teh si mondok tah ngajageun kos kitu tah sia ge puyeng ban komaing puyeng tah kos kitu tah aya umum teh kabawa ku batur aya umum ku nempel jeung batur aya umum teh ku ditambahan ku adat umum hayu sia mulai naik deui tah nempel bae nempel nanangga jadi umum aya deui anu kabawa ku batur aya deui anu ditendenan adat umum model adat kuli dan lain-lain sebagainya wah beuki panjang bae lah cenah kiai kuari mah geus bae disimpulkeun aya sabaraha silapat nu dudukeun kana umum ye rahasia dong aduh ngaji dirahasia-rahasiakeun gitu murid bodoh murid jadi bodoh nah terus ada jangan dibejakeun ke jasa mamalnya orang naon terus sabira tukang macul tukang dagang pabelit jeung dagang boro-boro mikiran ngaji di pondok bae puyeng komo nu bari dagang mantak loba jasa jelema anu hayang masantren di Cilongok bari sakola ulah sekolah beza ka ditu tanggung ka neraka geus beres aing mah diaromongkeun ajeun ning diaromongkeun ge kasar los kasar los di ciri kiai kula bae ieu da mondok di dieu tapi bari da digawe di pabrik digawe bae sia sing istiqomah pemikiran mondok guys ya ngaji ka dieu emang kontrakan kobong aing ye emang ulah deui cenah kula mondok di dieu bari dagang di dagang bae sia ka ditu emang kunaon sih kieu teu kuna naon henteu cenah atuh bor itu teu penyebaran ilmu aya sekat-sekat kajen beuy kieu lamun ngaji nu hese nu kudu dinolkeun mun boga babaturan budak sakola engke budak sakola mawa isme teu beres ngobrol bobogohan we budak sia di sakola mah aing ge boga kabogo ieu bebas we budak sakola mah nu olahraga we sia sakola mah aya camping we sia wah macam-macam ieu mondok di nol-nolkeun ge camping aya bae teh santri nggak supaya nol kemudian cenah mun bari digawe deh isme pabrik asup leuwih jahat cenah nyaritakeun di pabrik nyaritakeun dituna nyaritakeun gaji can dibikeun atupan maling di pondok beres ulah dagang kok mau dagang ulah geus mondok steril pokona di pondok mah mondok nya ajar ngaraji bae santri kusia di pondoknya padahal mau goloban mah teu ngaji mondok pajar ngararaji bae ku bapana ku mana ku urang lembur padahal mah santri di dia 500 atau 600 nu ngaji mah paling 200 anu 400 henteu 400 teu ngaji masak ulin ngaHP ngan balik jar di kiai pan mah bisa kitu yo tuh kitu bae santri mah asal di pondok natelok ngaji calon kiai bisa kos gitu iki bae kitu bae anu tilok ngaji jara di kiai sakali teh jadi kiai jadi penjahat boro-boro teh ngaji hese aduh masyaallah hese min akitan wallahu a'lam bissawab.
Kamara maribat zatakun hazarihil qudsi fil akhirati ari maribat zat eta bagian ruhul qudsi di akhirat kama qala Allah ta'ala wa ayyadnahu biruhil qudsi. Ma'rifat teh aya ma'rifat sifat aya ma'rifat zat. Urang lamun belajar tauhid timimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadisi qiyaumu min nafsi dan selanjutnya 20 wajib di Allah mustahilna 20 nu jaizna eta kabagi kana 5 sifat nafsiyah sifat salabiyah maknawiyah ma'ani 4 naik kurang nyaritakeun tauhid afal tauhid sifat tauhid asma tauhid zat kuari mah tauhid zat awas tengetkeun nya tauhid zat mah tauhid panganggeusan mengetahui tentang zat Allah nu lamun urang geus datang kana pengetahuan eta tur karasa uka urang bakal jatuhna aya dina isbatul yakin. Urang belajar datang ka ilmu yakin naik datang ka ainul yakin neran datang ka hakul yakin urang geus optimal keyakinan urang dibelah ge moal mundur ditembak moal mundur sakali pangeran Allah Allah bae namun datang ka ilmu yakin mah goyang-goyang mantak sifat Kangjeng Nabi nu wajib di Kangjeng aya 4 nu mustahil 4 nu jaiz hiji nah eta teh bisi aya anu ngaku nabi urang pangodokan bisi aya nu ngaku nabi urang Cikupa kuari aya deui nu ngaku nabi urang Bandung eta teh moal kagoyang-goyang mun urang geus ngaji tauhid geus urang ngaji sifat wajib di Kangjeng tabligh patona amanah kuari dipake kuari ku Ahok mah ngomongna tabligh amanah patona bisa entah jadi urang eleh ku Ahok mun ngomong eta bae sifat anu 4 wajib. Lamun urang geus mantep ngaji tauhidna moal kadode-dode. Tapi aya deui naik di luar eta tek isbatul yakin mukasyafah. Geus datang ka tauhid zat. Dinten teh ge urang teh boga pagawean teh nu Allah fa'alun lima yurid. Dinten teh dega sakabehna ieu di dunia boga ngaran ieu moal kaluar ti asmaul husna tauhid asma dinten teh ge ieu kabeh meunang ngagerakeun Allah jadi Allah teh kasifatan maha qadir maha murid tauhid sifat kuari urang nyaho kana apal Allah sifat Allah asma Allah bakal nyaho kana zat Allah emang kumaha kitu zat Allah lamun urang sajung ngimpi jadi raja pemajikan 4 urang kendaraan ambalaya istana menjulang tinggi budayang-dayang puara
urang es diketu aya susu dikenjaya susu di suku aya susu segede emuk di hulu segede ember indah hudang tidak esna kau mana eta nu tadi mobil ke mana istana mana cewek dayang mana tapi tadi ayah di impian urang ge ternyata ku ari hirup teh kerja di pengusaha jadi pejabat jadi orang kaya dan lain sebagainya nanu kadele ku urang mobil motor istana jabatan jeung sajabana pae mana nu tadi adna sunniyamun manusia kersare fa idza matu intabah di mana pae karak eling supurang ka jero kubur pae mobil mana eueuh motor mana eueuh istana mana eueuh dayang mana eueuh nah nu aya teh Allah kuari nu kadala kurang langit salangit bumi sabumi nele gunung kadala gunung nele laut kadala laut rentul tatangkalan jeung manusia eta teh aya sote kadeuleuna kumata anu ieu kumata hate mah eueuh nu aya mah adalah nu nadamelna nu ngadamel langit ngadamel bumi ngadamel laut ngadamel hutan jeung eusi-eusina mulai tarada puyeng saeutik dina Al-Qur'an dijelaskan walillahil masyriq wal maghrib masyriq milik Allah maghrib milik Allah kulon wetan kidul kaler luhur handap kabeh milik Allah walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu kamana anjeun ngarep ka sama wajhullah di dinya laya zat Allah urang neangan Allah mah teu kudu ka langit-langit urang neangan Allah teu kudu ka Mekah-Mekah urang neangan langit teu kudu jauh-jauh neangan Allah mah teu kudu jauh-jauh aya di diri urang sebab tadi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah di harapan mana di dinya ya Allah emang kumaha innallaha wasi'un alim sanyana Gusti Allah teh maha wasi jembar alim mauning kajembaran Allah emang kumaha kajembaran Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in muhit ala eling sanyana Gusti Allah muhitun ngamot bikulli syai'in kana seluruh perkara kulli adat surkul cek aliman tek mah nuduhkeun kana umum syai'in isim nakira umum geus umum gampang ge umum jadi umum belah dituan umum wabah kasieun bikulli syai'in muhit ngamot eta lamun urang make samping anu gede kemudian urang tiris eta samping urang dibatot kaluhur jadi atuh walu kaluar hulu katutupan ku samping suku katutupan ku samping urang ngarengkol di jero samping eta samping ngaranna muhit atuh Gusti Allah teh innallaha muhitun bikulli syai'in atuh ngamot kana sakabeh perkara di antara perkara adalah urang kaamot ku Gusti Allah dek ka mana cek Gusti Allah atuh sia aja aing mah muhitun pan ka sia aing ngamot teh di naon afalna kaamot ku aing kakurung ku aing sifat kakurung ku aing
asma kakurung ku aing zat aing teh ngurung kana pagawean sia sifat sia asma sia segala rupa kakurung ku aing sebab aing mah muhitun bikulli syai'in. Dek mana lompat? Dek mana lompat? Ayo. Sia kuring ketika mana di alam arwah cak aing teh alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sirapan sia ngomong ngajawab qalu bala syahidna sumuhun abi teh nyaksian kapan begitu maneh aya di jero rahim indung anjeun 40 3 kali 40 120 aing ngutus malaikat Jibril cak aing wa nafakhtu fi mir ruhi aing niupkeun ka jero awak anjeun tina ruh aing berarti di diri sia teh aya ruh aing dek lompat ka mana ayo di jero sia teh aya 3 ruh hiji aya 3 nur hiji cahaya awak sia 2 cahaya nabi sia nomor ka 3 cahaya aing hayu dek lompat ka mana urang kamu hit ku zat Allah dipermasalahkeun dina ilmu tauhid nyahona Gusti Allah teh ku sifatna dibentur ku Imam Maturidi nu bakal kurang dizaran cek Imam Abu Mansur Maturidi ulah sok sambarangan ngomong atuh lantaran lamun urang kasorot ku sifat Allah kasorot ku asma Allah andai kata sifat Allah doang ieu ilmu Allah teh sifat muka Allah teh maha alim ieu nyorot ka urang aizat Allah nama henteu atuh berarti aya pisah antara zat jeung sifat sedengkeun cek dina ilmu makulat aya sifat ma koma bil ghair moal bisa keluar antara sifat jeung zat moal aya sifat tanpa zat lamun ayeuna sifat Allah nyorot ka urang aya di urangan sifat doang aya zatna henteu berarti pisah antara zat jeung sifat mustahil cek ilmu makulat geus anu urang dikanyaokeun ku Allah lain sifat anu nganyaokeun ka zat Allah geus kulantaran zat Allah zat aya di diri urang ayo sia dek ka mana lompat ayo dek ka mana lompat masih kena can khusyuk kena bae salat goblok tolol ye cenah ulah nolol kabi tak kaki Fudoli ibu dali teh goblok sarua ye ulah kaki Fudoli kabi projak pada bae Habib tinggal Habib ese ya cenah kiai jeung meureun teu aing sarua henteu ieu mah kabehan mun husuk tuh pajar bener bae kunyana sawa-sawa cenah husnuzon teh budak yang boga murid hiji-hiji na ge kos kitu can kaharti moal sebab can praktek sok urang praktek praktekeunana supaya zat Allah ya di diri urang rarasaan urang jeung asli ayat geus dipuat kabeh kurang kumaha ja Allah teh muhitun bi kulli syai'in praktekeun atuh cara praktekna baca Al-Qur'an an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum mali baca ti awal jeung akhir eta bae ya sia mah teu talar sarua jeung aing kumaha kudu boga mursyid wa darasyan sayya talat tazawaran kabim zatal yamini wa idza gharabat taqridum zatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillahi may yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida jelema lamun hendak didatangkeun jadi wali pasti aya waliyyan mursyida tapi wa may yudlil jelema moal didatangkeun jadi wali atuh falan tajid lahu waliyyan mursyida moal datang ka jeung teuing ka Gunung Karang ge itu rahasia Allah. Jadi kata kudu make guru mursyid. Cek guru mursyid perut. Praktek nata.
Praktek data. Ane qutulu anfusakum, bunuh diri maneh. Mawa golok. Kita mencit maneh lain jadi wali paeh. Paehan diri orang. Mun guru bisa-bisa orang bunuh diri. Lain paehan awak orang. Paehan teh kahayang salian Allah. Mati suri orang. Berem. Bunuh kahayang salian Allah. Bunuh. Beres sesuai aturanana. Aw yakhruju min diyarikum, keluar ti alam dunia. Keluar. Urang kudu keluar ti dunia. Payah teh kubur tuh. Lain eta. Kahayang urang teh kaluarkeun ulah aya dunyaan. Berem. Bunuh seluruh kahayang salian Allah. Keluar di alam dunia menuju alam akhirat. Sok praktek. Berem. Kuari maka yang gayang anjeun teh fanakeun lantaran dunia teh darul fana. Naon atuh make jeung diudag-udag ge hayang-hayang ja bakal rusak. Aya anu miheulaan urang rusak teh aya nu urang miheulaan nyana. Bahkan di mana urang payah asli mah ditinggalkeun sakaligus urang resep teu resep ditinggal maning kuari tinggalkeun. Sok mulai bunuh. Kayang-kayang orang dibunuh ku orang keluar ti desa dunia. Jadi atuh kudu kurang dibunuh ku ari melalui tafakur napakuran dunia sok. Dunia teh rusak maka jeung dihayang-hayang kurang. Sedangkan dunia malolobana mawana arah lain ke akhirat mawa kana kesenangan nafsu jeung setan. Wayana sakitu piceun nanti mimiti dalam mata urusan resep dunia piceun bunuh keluarkeun. Ti mimiti di mata denge ge nu kadenge ku urang teh eta teh dedengan dunia sok bunuh keluar urang di dinya ulah loba ngadenge anu macem-macem urang mah geus hiji we Allah ambe itu kene ambe eta ge ambe teh ambe dunia urang piceun keluar urang dalam dunia ambe urang keluarkeun itu kene sungut itu kene beteng bubur kubul suku leungeun gobok kabeh perem bunuh keluarkeun. Kuari kurang ditapakuran kana rusakna dunia, ditapakuran kurang teh kana arana dunia. Kurang setik-setik engke bakal ucutan tina dunia, trek nu mantak dek jadi wali teh lain zikirna. Nu hese teh lamun ngawarung, eureun ngawarungna lamun tani eureun tanina, lamun ti pamarentah eureun jadi pamarentahna, lamun jadi kiai eureun nyaina. Dek jadi wali mah. Baru kan babari atuh hese. Pancena loba kiai wali jadi kiai wali petani wali. Eureun sotek kahayangna. Nafsu. Ketika orang pun jadi petani dek naon ya tani teh ngumpul-ngumpul gabajang naon ya gabah teh ieu teh gabah teh jang dahar aing jeung anak aing mal jadi wali. Sebab aya nafsu. Teu percaya ka Allah. Pasrahkeun ka Allah. Kudu kumaha tuh? Tani mah tani bae tapi ngagantungkeun 100% ka Allah lain daharna lain menang hasil aing. Dahar mah lain tina tani mah aing mangan sakadar ngumpul-ngumpul jang pondok pesantren jang fakir miskin jang yatim piatu jang aing mah ngagantungkeun diri dahar segala rupa ka Allah. Aya jelemana nu kitu tuh ngawarung eureun sia ngawarungna kan cenah aya wali ngawarung lain eureun ngawarungna eureun kahayangna sia ngawarung maksud ngawarung ngumpul-ngumpul duit jang naon dahar nginum leuwina beli mobil mal jadi wali jadi Abu Jahal sia
Ada guru gua, eureun total masalah, lamun ngarung tega gantungkeun rezeki ka warung tapi ngagantungkeun rezeki ka Allah wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gai eta warung, ieu mah ngawarung teh atuh lamun teu aya untungan, ieu mah jang nyumbang syiar agama Allah tu masjid tu majelis tu pesantren tu fakir miskin tu yatim piatu. Aya aing naman teu ngagantungkeun dar di dinya Allah. Aya jelemana. Eueuh. Itu kada di pemerintah. Cina lo bawali jadi kiai, lain eureun jadi kiai na, eureun kahayang na. Ek baya jadi kiai tapi ngajarna ulah wau jeung murid tapi ngajarna ulah hayang dihormat ku murid tapi ngajarna ulah hayang diagung-agung ku murid tapi ngajarna ulah hayang dibere ku murid. Geus temen ceramahna ulah hayang dibere amplop. Henteu ceuk putoli. Jerona moal jadi wali. Moal jadi wali. Komo nanyakeun murid nu sugih moal jadi wali. Pek bae ngajar bae. Baik. Dek disebut kiai mangga, dek disebut mama mangga, dek disebut buya mangga, dek disebut mamang mangga, dek disebut hei kemana mangga, dek disebut mang kemana hei, dek disebut naon bae, ulah jadi ukuran. Ieu mah asal teu dikiaikeun bae teu ngajawab. Maje pede kemana? Goblok beureunan. Segala manghaji segala ongkos lain kiai bae. Aing kiai. Buya pende kemana? Ieu karak. Lamun dibuya-buya karak irungna jadi bekah. Tah, iya lain kiai nu kos gitu, nipu diri tetenya. Nipu diri. Tah, wah. Bisa tuh tinggalkeun we cara Kiai Harun. Kiai Harun mah keur majana mungprung ngajar kemudian manehna ditinggalkeun santrina baralik. Endah dagang tahu cok. Cek murid-muridna nu geus baralik teh ieu mah kunaon jadi lengleng kieu. Padahal mah mulyaan kena ngajar jeung santri ngimaman segala rupa yang dagang tahu cok naon artina ya si mama tidak sehatan mal garti ku sia ke sia bae ngamalkeun ilmu. Tuh kabelah dieuna ditanya kunaon emang bisa gitu. Jadi kiai mah mamalana gede carang jelema nu bisa ka surga ku sebab jadi kiai. Tadi ondang ku tatangga marah. Jadi berkatan ku tatangga mun hajat marah. Jadi disebut kiai marah, jadi mulia-mulia, jadi agung-agung marah, manya baju barang jadi kiai jadi takabur. Dek di mana? Tuh contohin baturna, mentak dagang tahu, congke ku batur di iya di mamang-mamang, dihina-hina. Kos gitulah, dek jadi ahli Allah lelewenganan. Tuh kan, nah, wari. Kirimkeun mata sakan ulan leuleuh dunia an yaqduru anfusakum bunuh kayang-hayang urang salian Allah numargatul yakhruju min diarikum keluar urang di desa dunia sok muraqabahan mun guru moal bisa sok tafakuran mun guru moal bisa. Ketiga orang napakuran kemudian dimorokoban terus dibunuh kurang gayang-gayang orang sulusupkeun ka jero hate orang Allah ta'ala maha muhit sebab Allah tawasihun alim dalilahil masyriq wal maghrib beureum urang beureum masyriq maghrib luhur handap galeri kidul kabeh ieu teh milik Allah. Idama tuwafawna ujurakum wa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kamana bayangan jeung ngahareup atuh aya Allah. Atuh deuk hese-hese teh neangan Allah. Pancena Allah teh aya di masjid, aya di Baitullah. Allah teh aya di Baitullah nu mantak makom ijabah aya di Baitullah. Baitullah mangan sakadar sarana nganterkeun ka Allah ai bisa. Cenah masjid pan masjid al masajid buyutullah eta ge sarana jang ngadatangkeun urang ka Allah ai bisa. Tapi lamun urang di masjid kampanye Golkar belon. Urang di masjid dengan es doang mantos nganjang leuwih tolol. Urang di masjid teh dagang cara di Al Azam, cara di Al Ittihad Al naon deui
Atuh seblon sarwana. Cigarak saal naon? Oh, alhamdulillah. Dararagang batu di dinya dihan. Nu meulina aja pengen digoblok. Nu dagang jeung nu meulina sarua. Masjid teh. Bait Allah. Cih, Kumaha? Hayu sia. Sarana aja ngadatangkeun urang kalau gaya bisa. Baitullah, Masjidil Haram. Sarana jangan datengkeun urang kalau gaya bisa. Ayo sia. Di urang ge aya Baitullah. Awak urang teh masjid buatan Allah. Qalbu teh Baitullah buatan Allah. Lamun di Baitullah aya Allah atuh bantak naon? Ieu teh qalbu urang aya Allahan. Asupkeun geura rasa aya Allahan di jero qalbu urang. Tet mulai. Lumpat ke mana ngahareup ka mana aya Allah. Allah teh muhitun bi kulli syai'in isin amat atuh ja urang teh kakurung ku Allah. Lempang urang eta teh menang Allah. Cicing urang eta teh menang Allah. Japan tadi ge geus aya fa'alul lima yurid. Kapan tadi ge sifat Allah geus aya diaji kemudian atuh asma Allah geus diaji. Kuari makeur nyaritakeun zat Allah atuh lamun kabeh moal kaluar tina apal Allah sifat Allah jeung asma Allah atuh kuari mah ngawujud zat Allah teh aya di jero qalbu urang Allah teh berarti urang lempang lain urang nu lempangna Allah urang diuk lain urang nu diukna Allah urang neuleuh lain urang nu neuleuhna Allah urang dengeng ngadenge lain urang nu ngadengena Allah berarti zat Allah teh geus aya di diri urang. Mulai puyeng engge puyeng. Ayo sia. Oh, ilmu kawalian mah kos gitu. Ieu nu mentak loba nu edan ge di dieu ye. Ieu loba nu edan ye. Mulai dek naikeun ye, nek naikeun ye. Asal peureum beun teh edan. Ji, eueuh jadi wali teh. Tah, ieu tah kos kieu. Parebot tambangan sakadar zikir, tambahan ku sholawat nyubur-nyubur qalbu. Kuari mah teu sakumaha tadi balik deui urang teh ngimpi di jero impian jadi raja hudang eueuh. Atuh hakikatna mah ieu teh eueuh nu aya mah ja Allah fanakeun diri urang. Nah, mulai manakeun diri urang. Fanakeun geura diri urang, rusakkeun diri urang. Lamun aya jelema bobogohan jeung sarwiti aja bogona ngaleuwian wates eta teh fana Majnun sarwiti. Majnun Laila. Dina buku Dul-Juman aya Majnun Laila. Majnun Laila teh nyana ngawina billahi ya zabayatil nika ngomongin kayu kulnalana billahi ya zabayatil kayu kulnalana eta teh nu edan itu nyanyi edan eta dina Juman. Billahi demi Allah ya zubayatil qalbi wahai kidang-kidangan waya di leuweung kulna lana coba omongkeun ka kaula wahai kidang Laila yamin kunam Laila minal basyari Lailaku golongan engkau atau golongan manusia edan Laila eta. Oh angin sampaikan salamku pada dia. Wahai cecak engkau bercecak suaramu merdu bagaikan Lailaku. Masya Allah karim. Ya Allah kabeh Laila Majnun Laila ngaran. Wanin nyana berangkat tengah peting jam hiji ketika di SMS kita datang ku kabogona padahal peting hujan ngaririncik lewat kuburan wani Majnun Laila. Ketika nyisita Laila minta di bang melikeun baju anu mahal hargana 20 juta dijual kitab tafsir Munir. Majnun Laila. Tuh. Gila maka berani kuari manggas berani andai kata papisa jeung Siti Laila berani nginum baygon. Majnun Laila.
didelean asa didele ku Laila sadelekeun Laila dedengean asa dedenge ku Laila sangadenge ieu ka Allah panakeun heula diri urang heula panakeun diri urang perembunuh ka hayang urang dek teu pana kumaha urang hirup di dunia tapi titah ngulah aya di dunia dek teu pana kumaha rusak pana teh sok urang hirup di dunia butuh dahar kulantaran urang fana ka Allah engkena bakal teu beuki dahar sok urang hirup di dunia butuh lempang kana kendaraan lantaran urang fana urang teu hayang kendaraan lantaran urang geus fana rusak teu hayang memelahan teu hayang nanaonan hiji be nu aya di jero qalbu teh Allah geus berang jeung peuting bakal akur boga jeung teu boga bakal akur angin jeung panas tiis geus bakal akur cicing di istana jeung di handapeun jembatan bakal akur sebab asa babarengan jeung nu boga dunia Allah diqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum bunuh keluar di dunia sok kuari mah hiji doang Allah geus urang rusak mantap keur leleuweungan gitu mah engkena bakal teu salat bakal majnun lillah keur fana maka pangijeng jelema geus teu karasa ka pangijeng nanaon geus teu karasa bubulanan mungkin tatawunan engke terus makin diangkat ku Allah makin diangkat ku Allah leungit fana aya bako trek cager deui di mana geus cager deui dibere ilmu laduni ku Gusti Allah min ladunna ilma ilmu laduni mah muka kita blak ka baca bae maca buku trek sakebet dua kebet geus kaharti jerona segala rupa arti nyaritakeun tentang politik arti nyaritakeun tentang ekonomi ngarti ketika dibutuhkeun ilmu laduni mah dibere ku Gusti Allah sakumaha wahyu anu disorotkeun ka Kangjeng Nabi urang karomah disorotkeun ka para wali Allah ieu negara Indonesia bisa merdeka berkat para wali Allah Subhanahu wa taala dibere tata cara perang untuk menang wali Allah siasat mulai kuari bako dedeleanana nu kamari urut fana teh masih nyangkrung di jero hate nele gunung nu kadeleuna nu nyieun gunung nele laut nu kadeleuna nu nyieun laut ngadenge suara nu kadenge nu nyieun suara bobeh kadeleuna urang lempang lain urang darasaan teh Allah urang ngomong lain urang darasaan teh Allah geus kumaha izin Allah bae ngomong nage kumaha izin Allah ma fi jubati illallah teu aya di jubahkeun mah kecuali Allah naon eta dina jubah di kantong Allah pada cau Allah iyalah lamun geus aya jelema nu kaos kitu awas eta teh geus diangkat jadi wali Allah lamun geus diangkat jadi wali Allah sing hades ya lamun bendu ka wali Allah anu bakal ngarusak sebab naon sebab wali Allah kakasih Allah dirusak urang bae ge boga kabogoh sarwiti kemudian mengna dirusak bobog sia meng kabogoh aing tak ajeun guku mah mengna dirusak tampilgan dalam Al-Qur'an atau komo sarwiti behi atuh ieu ku Allah nah mulai kuari geus aya karasa tuh tadi makan gak karek ucapan doang kuari makarasa lantaran geus praktek perem bunuh kahayang kemudian praktek kemudian aya keluar di dunia nu ayangan Allah doang atuh kuari makarasa ayat anu tadi la illallah bikulli syai'in muhit tok karasa kuari dek dele kamana denge kamana ratu jageus aya Allah precis kos jelema es anu merongkol katutupan kabeh ku samping urang katutupan ku Allah nek kamana lompat urang nek kumaha zat Allah geus aya di diri urang eueuh di bahasa iwal tim manunggal teu meunang tah dina ilmu tauhid ngomong kos kitu lamun lain dina ilmu thariqah
Nah sebab naon Allah maha qadim urang maha hadis pan urang mah atuh rusak masa nu rusak ka hiji jeung anu qadim tapi ieu mah lain nyaritakeun eta nyaritakeun teh perasaan marifat zat geus kulantaran marifat zat urang teh aya Allahan di jero hate urang kicep nang Allah denge nang Allah sia mah kumaha cak aing mantak Allah teh innama amru idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun atuh kun fayakun aing dibikeun ka sia wali dibere kun fayakun ayo sia hayang ke Mekah kun aya di dirina atuh tinggal kumaha sia baca Allah langsung Mekah hadir plek di hareup Mekah percis kos bah Google setel tek urang nyetelkeun coba buah delima apa hikmahnya keluar plek delima Google ngomong eta nusok nyekel Google wali eta kos gitu ngan wali jurusan neraka tuh tak aya di tukang kadua tak Google bah Google kabeh eta kun aing dibikeun ka sia hayang ke Banten atuh kumaha sia bae geus dibikeun kun aing Banten gerokeun Banten datang plek Cirebon digerokeun Cirebon gede Cirebon datang plek kok bisa digerokeun sih dina ilmu syariat mah urang teh atuh nu jumud bae tapi dina ilmu hakikat mah teu dina ilmu hakikat mah gata teh cai ngomong bumi ngomong taneuh ngomong batu ngomong dina ilmu hakikat mah hewan-hewan teh ngararomong nu mantak di mana urang geus datang gajah di jalma ahli hakikat bisa ngobrol jeung hayam bisa ngobrol jeung kucing bisa ngobrol jeung onta Kangjeng Nabi jeung mau ngobrol Kangjeng Nabi jeung onta ngobrol Kangjeng Nabi jeung kuda ngobrol geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi contoh umat teh mun datang ka dieu datang gitulah jelema anu datang ke marifat zat ke tahapan kedua kumaha ieu edan geus lah jam 12 wallahu alam bisawab